Di negara Campa aya Kiai anu masyhur ngaranna Syekh Ora. Pikeun nyieun video animasi sapertos kieu carana teh mu nganggo AI. Tah kumaha cenah carana teh? Yu urang sakseni videona ti kawit dugi karengse. Nanging sataacan dikawitan ulah hilap like, komen, sareng subscribe nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang dangu pateuteub layar dina video tutorial ngagunakeun AI pikeun nyieun video animasi dongeng. Simkuring Risma Hikmah Rahmadini, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Ieu video diajukeun dina mata kuliah Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa anu diampu ku Bapak Harisanto Sanugraha MPD. Buka aplikasi Google, tuluy ketik ChatGPT. Salin teks nu bakal dipidangkeun di dieu simkuring nyandak dongeng Syekh Kuro. Tuluy tarjamahkeun ka basa Indonesia. Jieun naskah nu leuwih detail saperti deskripsi gambar jeung narator. Terjemahkeun eta naskah ka basa Inggris sangkan ngagampangkeun nalika nyieun ilustrasi gambarna. Lengkah salajengna buka Google, tuluy ketik Leonardo AI. Tampilanna bakal sapertos kieu. Laju klik image generation, klik pengaturan, tuluy dina image dimension pilih rasio 16:8 nyaeta ukuran YouTube. Dina style pilih 3D render sangkan hasilna jadi 3D. Pamungkas dina number of image simkuring milih 2 referensi gambar wae. Saparantos kitu salin deskripsi gambar dina carita nu aya dina teks ChatGPT. Tuluy paste eta deskripsi. Dina ngadeskripsikeunna kudu eces sangkan hasil gambarna luyu jeung kahayang urang. Klik generate. Dina hitungan detik deskripsi nu tadi robah jadi gambar. Salajengna download hasil gambar. Lengkah salajengna buka Google, tuluy ketik Runway ML. Tampilanna bakal sapertos kieu. Tuluy klik try again 2, laju upload file nu rek dirobah tina gambar jadi video. Klik generate. Tuh kan, gambar teh robah jadi video. Tuluy download ku cara klik panah nu aya di luhur. Saparantos kitu, lengkah nu pamungkas mah buka aplikasi CapCut, tuluy pilih hasil video nu geus dijieun. Tampilanana bakal sapertos kieu. Tambah audio nu geus dijieun atawa langsung ngarecord. Di dieu simkuring tos ngadamel rekamanana. Janten kantun klik sound, pilih device, pilari file rekaman nu parantos didamel. Tuluy klik tanda tambah. Campa aya Kiai anu masyhur. Tambahkeun teks ku cara klik teks, tuluy klik add text. Nah, saatos kitu laju ketik isi carita nu aya dina kolom teks. Tah atur weh ukuran font. Oge pilih font anu cocok. Posisi teks bisa disimpen di mana wae luyu jeung kahayang. Antara sora jeung teks teh kudu dipaskeun. Tah kitu lengkah-lengkahna lakukeun hal-hal nu sarua luyu jeung lengkah saacana. Saupama dirasa geus rengse, klik panah nu aya di luhur. Video otomatis kasimpen. Di negara Campa aya Kiai anu masyhur ngaranna Syekh Ora. Lian ti pinter jeung rea elmuna, Syekh Ora oge kacalukuruh sadurung winarah. Bisa noong ka pageto, bisa nganjang ka alam jaga. Syekh Ora oge geus apal lamun hiji mangsa manehna bakal jadi pananyaan jalma rea. Tah, sakitu heula tutorial nyieun video animasi dongeng ngagunakeun AI. Mugia mangpaat, tur bisa dilarapkeun oge ku sadayana. Hapunten bilihna aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.